Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sadayana puji lillahi eta tetep kagungan Allah alladzi an'ama. Bade kieu ngalogatanana mangga alladzi tegasna zat Allah an'ama anu parantos maparina nikmat ya alladzi ala ibadihi ka pirang-pirang hambana alladzi almu'minina anu mukmin kabeh bil irfani kalawan nikmat kamarifatan wa akramahum sareng ngamulyakeun ya alladzi kaitu al mukminin min mazidi fadlihi tina tambahna nugraha alladzi biruyatihi kalawan ningali kaitu alladzi fil janani di surga. Wa ashadu sareng nyaksikeun kaula an kana sanyana kalakuan eta la ilaha daya pangeran anu hak diibadahan eta maujud illallahu angin Allah al maliku anu ngaratuan al alamu anu seueur uningana. Wa asyhadu sareng nyaksikeun kaula anna sayyidana kana sanyana dunungan urang sadayana Muhammadan tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta abduhu abdina Allah wa rasuluhu sareng utusan Allah sahibu a'lal maqami anu ngagaduhan pangluhurna darajat wassalatu ari rahmat ta'zim wassalamu sareng kahurmatan eta alaman muga tetep kajalmi arsala anu parantos ngutus ya Allahu kaitu man rahmatan kalawan jadi rahmat lil anami pikeun pirang-pirang makhluk. Kanjeng Nabi keneh man dirinya naon margena diutusna Kangjeng Nabi mangrupakeun rahmatan lil anam iz laulahu karna lamun teu aya ari itu man arsala iz laulahu karna lamun teu aya ari itu man arsala lakanat maka yakin bukti naon ahwaluhum pirang-pirang tingkah lakuna itu al anam eta akbaha leuwih goreng minal an'am tinimbang pirang-pirang sato. Bukti diutusna Kangjeng Nabi jadi rahmat yang sakabeh makhluk terutama manusia sabab lamun nepikakeun dikira-kirakeun Kangjeng Rasul ku Allah teu diutus ka alam dunia laku lampah jelema leuwih goreng alatan sato. Wa ala alihi sareng ka pirang-pirang kulawargina Kangjeng Nabi al bararati anu sae al kirami anu mulia wa ashabihi sareng ka pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi wa masabihiz zulam anu saperti lampu masabihiz zulam pirang-pirang anu sapertos lampu anu nyaangan popoe. Para sahabat lil ibarat lampu penerangan hatina jadi pituduh jang manusia watabiina sareng ka pirang-pirang anu nuturkeun lahum ka itu ashab nuturkeun bisanin kalawan kaimanan
ila yaumin nepi ka poe tantiku anu bakal nyarita pihi dina itu yaum naon jamiul adoi sakabehna pirang-pirang anggahota nuturkeun kalayan kaimanan nepi ka poean di mana anggahota ku Allah diizinan bisa nyarita leungeun bisa nyarita ceuli bisa nyarita panaon bisa nyarita suku bisa nyarita pelebah nu biasa bisa nyarita letah dikunci poe kiamat waya kamu sareng bakal pire pihi dina itu yaum naon alisanu letah salatan kalawan rahmat azim wa salaman sareng kasalamatan daimaini anu langgeng duanana mutalazimaini anu tumetep duanana madamat dina salagi langgeng naon al auqatu pirang-pirang waktu wal awanu sareng pirang-pirang waktu tafsir amma ba'du anapun dina sabadana maos basmalah hamdalah shalawat salam syahadat payakul maka bakal ngandika saha al fakiru jalmi anu banget butuh kana naon li gufranil azizi kana panghampurana zat anu mulya al jabbari anu maha maksa pangna ngangken banget butuh likasratiz dzunubi karena seueurna pirang-pirang dosa wal auzari sareng pirang-pirang kasalahan saha al fakir didinya Muhammadun Nawawiyin tegasna Syekh Muhammad Nawawi asy-Syafi'i anu bangsa Syafi'i hadza yaquluna kana lapad hadza saur al fakir hadza ari ieu anu hadir dina manah kaula syarhun eta hiji penjelasan munipun anu bagus wapatun sareng perluasan penjelasan nyepan ngajelaskeun bet mah saguriwak ieu disarahan saur al-fakir Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani ieu kitab teh mangrupakeun penjelasan anu bagus patkun perluasan penerangan doripun anu sae penjelasan ngajelaskeun naon ngajelaskeun alal manzumati kana anu dinadomkeun al mulaqabi anu dinamian itu manzumah bi aqidatil awam kalawan nazam aqidatul awam kagungan saha li syaikhi kagungan hiji guru al alimi anu alim al-Luzai anu bangsa Luzai as-sayyidi anu jadi dunungan Ahmadil Marzuki tegasna Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki anu bangsa Maliki wasamaituhu sareng nganamian kaula kana itu syarhun munipun Nuradzulam kana kitab Nuradzulam ala aqidatil awami nyarahan nazam aqidatul awam wa qasdi ari tujuan kaula bihi kalawan itu syarah eta anafu masihan kamanfaatan li pikeun kaula tujuan kaula ngadamel ieu syarah nu disebut Nurudzalam teu aya sanes milarian kamanfaatan kanggo pribadi wali misli sareng pikeun sabangsa kaula ieu mah nganggit kitab teh kamanfaatan kanggo pribadi we da rumasa masih keneh can bisa jeung pikeun sabangsana jalmi nu sapertos abdi
Sami misli didinya minal mubtadiina barina tetep ti pirang-pirang mubtadiin pemula. Wa in kuntu sareng sanajan bukti kaula eta lastu henteu kaula ahlan eta ahli lidzalika kana itu tasnif. Sanajan kaula teh teu bukti ari disebut bisa mah nyusun kitab teu bisa. Itu mah bentuk katawadoana. Nafa'a mudah-mudahan maparin kamanfaatan saha Allahu Allah bihi kalawan sabab itu syarah kulla salikin ka saban-saban jalma anu nempuh pelajaran. Ilam ngaweruhi sira anna sabab hadhil manzumati sanyana sabab ieu nazoman anna sabab hadhil manzumati sanyana sabab ayana ieu nazoman sababiyah asal muasal ayana ieu nazom eta annana nazima sanyana jalmi anu nganazom saha Syekh Marzuki sanyana kinazim eta roa kantos ngimpen itu an-nazim an-nabiya ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami dina waktos kulem kinazim teh kantos ngimpen tepang sareng Kangjeng Nabi nuju kulem iraha eta teh akhir lailatil jumati dina panungtungan wengi Jumaah min awali jumatin tina awal Jumaah min syahri Rajab tina bulan Rajab bulan Rajab ayeuna bulan Rajab ngimpenna bulan Rajab ayeuna ngawitan bulan Rajab jadi akhir wengi Jumaah awal Jumaah sasi Rajab berarti maju ka subuhnakeun titibrana lun urang sadi sayaumin dina dinten anu kagenep naonana hisaban tanggalna sasi Rajab kaping genep teu jauh ayeuna kaping sabaraha kaping 8 ayeuna teh min suhuri sanati alpin tina pirang-pirang bulan min suhurin tina pirang-pirang bulan min suhuri sanati alpin tina pirang-pirang bulan dina taun 1000 wa mi'ataini sareng 200 wa tsamanin sareng 8 wa khamsina sareng 50 naonana sanatan tauna berarti sasi Rajab kaping genep tahun 1258 Hijriah wa ashabuhu bari ari pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi radhiyallahu anhum radhiyamuga nebihkeun bendu sa Allahu Allah anhum ti itu ashab waqifuna eta anu ngadeg sadayana haulahu di sakurilingeuna Kangjeng Nabi dina impenan tepang sareng Kangjeng Nabi samentawis para sahabat aya disabudeureun Kangjeng Nabi waqala sareng ngadawuh lahu kaitu an-nazim saha an-nabiyu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dina eta impenan Kangjeng Nabi ngadawuh kana lapad ikro baca ku anjeun manzumat tauhidi nazoman tauhid ikra kudu maca anjeun manzumat tauhidi kana nazoman tauhid alati tegesna nadoman man anu ari saha jalma eta hafidzoha nalar man kana itu lati dakhala maka asup man aljannata ka surga
sok bacakeun ku anjeun nazoman tauhid anu mana ketika aya jalma katalar eta nadoman dakhalal jannah pasti asup surga. Sabab tauhidna kuat, keimananna kuat, kamaripatanana kabawa maot. Wanala sareng pasti ngahasilkeun itu man al maksuda kana tujuan min kulli khairin tina saban-saban kasaean. Min kulli khairin tina saban-saban kasaean. Wa pikin anu ngakuran Alkitab kana Alkitab Al-Qur'an wa sunnata sareng kana sunnah. Pakola maka ngadauh kinazim lahu ka Kangjeng Nabi. Wa matil kalman dzumah ya Rasulullah. Da puguhna oge kinazim Syekh Marzuki teu acan uninga nazoman nu dimaksad di dinya teh nazoman tauhid anu mana. Wa ma eta naon tilkal manzumatu ari itu nadoman ya Rasulullah wahai Rasulullah nu mawi nazoman anu mana Gusti. Pakola maka ngadawuh saha al ashabu pirang-pirang sahabat pok teh saur sahabat isma kedah ngupingkeun anjeun min Rasulillah ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana perkara yaqulu anu bakal ngadawuh ya Rasul kana itu ma telami. Pakola maka ngadawuh sa Rasulullah Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam saur Kangjeng Nabi kul ucapkeun ku anjeun abda'u bismillahirrahmani sakitu heula sok bacakeun ku anjeun abda'u bismillahirrahmani. Pakola maka ngandika itu an-nazim saur kinazim abda'u bismillahi warrahmani diturutan ila akhiriha nepi ka tungtungna itu bait wa huwa ari itu akhiruha eta qauluhu dauhan Kangjeng Nabi wasuhupul khalili wal kalimi piha kalamul hakamil alimi. Tapi kadunya parat. Wa Rasulullahi bari ari Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam eta yasma'u ngupingkeun Kangjeng Nabi hu kaitu an-nazim. Langsung ijazah teman. Koreja teh gugah teh. Kinazim teh Syekh Marzuki teh gugah. Lilir ruas aya bunga haya. Pala mastaiqadha maka samangsa gugah kinazim. Min manamihi tina kulemna kinazim qara'a maka maca itu kinazim ma kana nazoman ra'a anu tos ngimpen itu kinazim hu kana itu ma pi manamihi dina waktos kulemna itu kinazim pas gugah dibaca deui eta nazoman nu bieu diimpenkeun teh. Pawajada teras mendakan itu kinazim hukana itu ma mahfuzan barina anu dihafal indahu disandingan kinazim ari pas dicobian tos gugah katalar langsung eta nadoman teh min awalihi timimitina itu ma ila akhirihi nepi ka tungtungna itu ma.
Sumalama kana terasa mangsa aya naon Lailatul Jumu'ati wengi Jumaah allati hiya anu ari itu Lailatul Jumu'ah eta Lailatul Tsamini wengian kaping 8 wal isrina sareng 20 naonana hisaban tanggalna min syahri Dzulqa'dati tina sasi Dzulqa'dah tah ningang wengi Jumaah deui tapi ieu mah Jumaahna Jumaah kaping 28 sasi Dzulqa'dah sasi Hapit Ro'a maka ngimpen saha an-nadzimu kinadzim an-nabiya kakang jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan saniyatan dina uihan anu kadua iraha ngimpena waktu sahuri dina waktu sahur pil manami dina sawaktos kulem ngimpen deui sareng Kangjeng Nabi dina impenan kumaha Pakola maka ngadauh lahu kaitu an-nadzim saha an-nabiyyu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pok teh pidauh Kangjeng Nabi ka kinadzim Iqra ma jama tahu Iqra kudu macakeun anjeun makana nadzaman jama tahu anu tos ngumpulkeun anjeun kana itu ma aepi qalbika tegasna dikumpulkeun dina hate anjeun. Cik baca nadzaman nu ku anjeun geus dikumpulkeun katalar dina hate. Paqara'a maka maca kinadzim hu kana itu ma min awalihi timimitina itu ma wa akhirihi nepi ka akhirna itu ma wa huwa bari ari itu kinadzim waqifun eta nu ngadeg baina yadaihi di antara payuneun Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu bari ari pirang-pirang sahabat na Kangjeng Nabi radhiyallahu anhum waqifuna eta nu ngadeg sadayana haulahu di sakurilingeun Kangjeng Nabi yaquluna barina ngarandika itu sahabat amin kana lapad amin ba'da kulli baitin dina sabada tiap-tiap hiji bait min hadhil manzumati tina ieu nadzaman tiap sabet diaoskeun ku kinadzim para sahabat ngawaler amin tiap sabet amin terus wae gitu. Palamma khatama maka samangsa ngakhatamkeun kinadzim qiraatahu kana bacaan itu kinadzim begitu kinadzim ngakhatamkeun bacaan betna nadzomna qala maka ngadawuh lahu kaitu kinadzim saha an-nabiyyu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lapad waffaqakallah waffaqo mugi maparinan pitulung ka anjeun saha Allahu Allah taala maha luhur Allah lima karena perkara yurdihi anu ngaridokeun Allah kana itu mah anu ngaridoan Allah kana itu mah wa qabila sareng mugi nampi ngobul Allah minka ti anjeun dalika kana itu nadzom wa baraka sareng mugi ngabarokahkeun Allah alaika ka anjeun wa alal mukminina sareng ka pirang-pirang mukminin wa nafa'a sareng mugi maparinan kamanfaatan Allah biha kalawan sabab itu manzumah al ibadah ka pirang-pirang hamba amin ya rabbal alamin. Sumasuila teras ditaros saha an-nadzimu kinadzim ieu mah geus kaselang sababaraha waktu matak atapna ge kulapan summa ditaros kinadzim teh ba'da itla'in nasi dina sabada ningalikeun ka pirang-pirang manusia alatil kal manzumati kana itu nadoman dina sababaraha waktos
Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki nemongkeun nadzomanana ka jalmi-jalmi cek urang mah diwurukeun ditalarkeun ka masyarakatna. Ditaros pajaba maka nyubadanan ditaros di dia mah disuhunkeun sanes ditaros disuhunkeun supaya eta nazoman diwurukeun diajarkeun diturunkeun pajaba maka nyubadanan itu an-nazim su'alahum kana panyuhunkeunana itu nas pazada teras namihan kinazim alaiha kana itu manzumatan kana nadoman min qaulihi tina dauhanana kinazim lapad wa kullu ma atabihir rasulu pahakuhu taslimu wal qabulu ila akhiril kitabi nepi ka tungtung kitab tamihan ku kinazim. Wa kullu ma ari saban perkara ata anu datang bihi kalawan nyandak itu ma saha ar-rasulu Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam naon rupa perkara anu dicana ku Kangjeng Nabi pahakkuhu maka pahakuhu maka ari hak urang sadayana ka Kangjeng Rasul. Pahakuhu maka ari hak urang sadayana ka itu Rasul. Eta at-taslimu pasrah wal qabulu sareng narima. Jadi sagala rupa nu dicana ku Kangjeng Nabi hak urang mah narima jeung percaya pasrah kana nu dicanakna. Qala ngadausa an-nazimu kinazim radhiyallahu taala anhu radhiya muga tinggal bendu sallallahu Allah anhu tikinazim abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil isani abda'u ngamimitian abdi bismillahi kalawan dat Allah warrahmani sareng kalawan Allah anu maha asih wabirrahimi sareng kalawan Allah anu maha welas daimil ihsan anu langgeng maparinan nikmat daimil ihsan anu langgeng maparinan nikmat ai abda'u tegasna ngamimitian kaula fi ta'lifi hadzihil manzumati dina nyusunkeun ieu nadoman mustainan barina nyuhunkeun pitulung kasaha bimusammasmillah ka zat anu dinamian Allah nyuhunkeun bimusammasbillah ka zat anu dijenenganan Allah kama sapertos perkara pasaro anu nafsiran bidzalika kalawan itu mah saha al-Baijuri Syekh Bajuri wal itianu ari ngadatangkeun bil basmalati kalawan bacaan bismillah manzumatan barina anu dinadomkeun eta huwa ari al ityan bil basmalah manzumatan
eta khilaful aula nyulayaan kautamaan. Nah baha parantos ngemutan ala dalika kana itu kaol al ityan bil basmalah manzumah wa khilaful aula saha al Baijuri Imam Baijuri. Jadi Imam Baijuri masihan pangemut-ngemut ketika orang bade ngadamel nazoman dikawitan ku bismillah dibentukkeun nadom bismillahna eta teh khilaful aula. Mata rata-rata dina nadoman tara di bismillahan. Dina nadoman sok berbentuk nadom gitu bismillahna jarang. Sabab khilaf aula. Bade dina alfiah mau bismillah teh. Nadomanana di bismillahkeun teu? Nadomana bismillahkeun. Bismillahna dinadomkeun teu? Lu imriti teu langsung naon? Alhamdulillah. Itu khilaful aula. Walam lan ngaweruhi sira. Walam kedah uning anjeun ketahuilah annal isma sanyana ngaran eta ainul musamma. Eta ainul musamma datna anu dingaranan. Jadi nu disebut ismun teh ainul musamma. Kama kaya pendapat alaihi anu eta tetep kana itu mah aksarul asy'ariyati ari kaseseueuran asy'ariyah ulama asy'ariyah. Qala ngadawu Allah taala barina mahaluhur Allah sabbihisma rabbika. Sabbihisma rabbika. Sabih kudu maca tasbih anjeun isma rabbika kadat pangeran anjeun. Teu nya ismun bimana al musamma. Matak ismun teh ainul musamma. Asep teh heudatiahna jungkereng anu ngaranna Asep. Huda teh datiah jungkereng nu ngaranna Huda. Datna Huda teh. Wadahirun ari makna anu dohir eta ka mana? Wa qala ngadawu Allah taala ayadan deui ma ta'buduna min dunihi illa asma'a. Gitunya. Itu Nes? Itu mata buduna henteu nyembah maraneh kabeh miadunihi tisalian Allah illa asma'a angin pirang-pirang ngaran. Jadi maraneh ibadah teh kasalian Allah, lain ibadah kanadat. Lain ibadah kadat Allah, ausanan maneh teh ibadah teh kana patung gitu. Asmaan di dinya teh bimana ausanan. Keasmaan teh angin kana pirang-pirang ngaran, hartina mah lain ngaran-ngaran tapi bimana dat. Kana patung nu ngaranna uda, nu ngaranna lata. Tuluy nu ngaranna naon hiji deui? Uza lata tuluy naon deui jadi teh. Loba ngaran patungna teh lieur aing. Jadi teu ibadah maraneh teh kasalian Allah terkecuali nu diibadahan ku maneh teh dat-dat patung eta teh. Illa asma. Wakilah sareng dicarioskeun lapan al ismu. Al ismu ari ngaran eta ghairul musamma lain dat anu di ngaranan. Ngaran mah lain ainul musamma lain. Liqaulihi ta'ala karena dauhan Allah ta'ala lahul asmaul husna tetep ka Gusti Allah ari pirang-pirang nami anu sae.
lahu eta tetep kagungan Allah al asma'u ari pirang-pirang nami al husna anu sae. Coba lamun nami teh ain al musamma berarti kumaha? Tetep ka Allah ngagaduhan pirang-pirang dat anu bakal gitunya. Ciri berarti ngaran teh lain naon cenah? Ainul musamma. Sementara Allah ngagaduhan nami teh seueur. Asma lamun asma teh ainun. Dat berarti pirang-pirang dat seueur cenah kitu. Ada Allah keneh. Matak amannya Allah seueur. Wala budak misti naon minal mugoyaroti tina ayana perbedaan. Wala budak misti naon minal mugoyaroti tina ayana perbedaan baina syai'i di antara ngaran wa ma sareng dat anu dingaranan atuh misti antawis ngaran jeung zat nu dingaranan mugoyaroh kudu aya perbedaan teu sarua. Ya pendapat kila huwa anu ari itu lahu eta milikna itu mah ngaran mah milik anu di ngaranana lain dat nu di ngaranana ngaran teh tapi ngaran mah milik anu aya di anu di ngaranana. Jadi lain-lain deui ngaran jeung zat teh lain-lain deui. Ismun jeung al musamma lain-lain deui. Ismun mah sifat anu dipimilik ku al musamma. Lain ainul musamma kitu pendapat kila. Walitadudil asma'i sareng karna bing bilanganana pirang-pirang ngaran. Ma'ati hadil musamma sarta sahijina dat anu di ngaranan. Dat nu dinamianana mah hiji dat Allah. Tapi jenengan-jenenganana mah seueur. Lamun ngaran teh mangrupakeun dat, sementara zat Allah hiji ari asmana seueur berarti dat-datna oge naon? Seueur matak manya ismun teh ainul musamma lain kitu ceuk pendapat kieu. Walau kana sareng lamun aya itu al ismu eta ayenahu datiyahna al musamma. Lamun heugnya bahwa ngaran teh datiyah nu di ngaranana. Lah taroko maka yakin kaduruk naon pamukman cangkem hiji jalma qala anu ngucap itu man kana lapad narun ila ghairi zalika minal mafasid. Narun seuneu ila ghairi zalika nepi ka salianti ngucapkeun narun. Pokona nama bayana goer minal mafasid tina pirang-pirang karuksakan. Ya kieu ya. Ieu teh rek ngaitiran pendapat kahiji bahwa nu disebut ngaran teh datiyahna asep hartina jentulna karena ainul musamana atuh ari kitu mah lamun nya ngaran teh nyaeta datiyah nu di ngaranan atuh kaduruk meureun cenah cangkem jalma nu ngucapkeun seuneu ngaran lain mana ane dat berarti dat seuneu nu naon teh nu panas teh ketika letah nyebutkeun seuneu kudu kaduruk cenah meureun tah letah teh ragaji meureun kudu karagaji tah cai kudu baseuh meureun ieu teh ada teu jeung mafasid nu sajena itu alasanna nanti wa tahqiqu ari kaul anu ditahqiq wa tahqiqu ari kaul anu ditahqiq tah numutkeun pendapat anu ditahqiq ti antara dua kaul anu khilafiyah bieu eta annausanya nakalakuan eta in urida lamun dimaksud minal ismi tina lapad ismun dimaksud naon alabdu lapadna
numutkeun kal tahqiq mah ditafsir lamun tina al ismu nu dimaksud teh lapadna bahwa maka ari itu al ismu eta ghairu musammahu lain dat anu dingaranan ku itu ismun. Lamun tina kecap ismun nu dimaksud teh lapadna maka al ismu didinya ngaran didinya lain dat nu dingaranan ku eta ngaran qot'an kalawan teu aya khilaf aya bila khilafin tegasna kalawan teu aya perbedaan ngan wa in urida lamun dimaksud bihi ku itu al ismu naon maknana yubhamu anu bisa dipaham minhu tina itu al ismu yubhamu anu bisa dipaham itu minhu tina itu al ismu bahwa makari itu al ismu eta ainul musamma datna anu dingaranan. Lamun nu dimaksud ku kecap al ismu kunya kungaran makna anu dipaham tina eta ngaran maka eta mah jelas ainul musamma dat nu dingaranana. Qala Asyanwani qala Asyuyuti pamakna Allah man taqada mawjuduhu wa ta'adzama dzatuhu baca heula logatna sareng.